Gimana, Cek? Wes macul. Hor, semoga oroknya. Awewe lalaki orokna. Wes macul, lain tas nempu orok. Nanya. Awewe apa lalaki orokna? Meh puguh ke barang bere teh. Keur lalaki apa keur awewe? Dengar cara rape aing tas macul. Mainnya orok dibere pacul. Kenaon kamu? Sendalku palit, Marimar. Kenapa bisa valid? Aku kan lagi modal di walungan. Tiba-tiba ada aki-aki ngegerwahin. Ya seketika aku teh ruas. Aki-akinya kok berdagang sekali? Aku saja tidak tahu itu aki-aki dari mana. Untung saja celananya buru-buru aku singsatin. Lalu modalnya tulus? Ya tidak lah. Aku kan keburu panik. Ya sudah, besok aku antar beli senal. Kemana? Ya ke pasar masa kaleweng. Ya kok gablok duit? Ya pakai duit kau lah. Bruh. Marimar, lagi ngapain? Nyari japati, sepertinya leungit hiji. Yang mana? Itu yang pulas hidung. Ah, tadi pagi aku lihat kalau yang itu lagi nagen di atap rumah tetangga. Kalau tadi pagi, aku juga nenjau ada di sana. Terus kenapa tuh tidak dikelepek? Aku kira japatina sedang beger. Tahu dari mana japatimu sedang beger? Nyamperin bikangna mawa martabak. Tidak ucrug. Kalau japati yang warna bodas payah ya? Kemarin aku lihat lagi digigiwing ucing. Iya, kalau yang itu sudah lama gering. Diajak berobat juga nggak mau. Ah, sepertinya nubogana yang harus berobat. Naon eta? Atuh kok beker Umi? Amu ke mana we? Bae di deung. Amu teh hayang. Kendai, guys. Amu ke mana teh hayang. Nah, Itu hah? ke mana? Bener ya? Bener. Ari itu naon itu? Geus meunang bung teh. Bukan dia awal. Oke, biar nama ke bunga tuh. Marimar, lagi nyariin apa? Nyari burung punya aku hiber. Burung yang mana? Kalau burung japati bukannya memang diabur? Bukan japati, tapi burungku yang sejen. Kalau yang itu aku kerem. Kau dapat dari mana burung yang itu? Burung itu pemberian dari mantan Kabogoh. Makanya manuk itu sangat berarti bagiku. Lalu, jika manuknya benar-benar leungit, kau pastinya akan pileleyan, Marimar. Ya iya dong. Makanya kau nempuan tidak. Rupa burungnya saja aku tidak nyaho, yang bagaimana? Itu loh, yang bulu di utupnya berwarna koneng. Oh, kalau yang itu aku sempat nempoan tadi. Di mana? Di suhunan rumah Ceipit, sedang cineteun. Kenapa tidak kau tewak? Kau pikir newak burung itu segampang newak leungit? Padahal jika burungnya tertewak olehmu, kan kuberi kulian. Ah, paling di kulian bakso sama mangkok. Hoream sekali harus seseleke menangkap burung kalau hanya di kulian semangkok bakso. Ah, Kenapa tidak bilang dari tadi? Sebentar ya, aku copot dulu manuknya. memangnya kamu tahu manuknya di mana? Sebenarnya burung yang kau maksud sudah kutewak. Tadinya mau kujual ke orang lain. Dibuang sayang. Berarti lu, Makanya kau nempuan enggak? berarti lu, Memang manuk. berarti lu, Memangnya kamu tahu memang di mana manuknya? berarti lu, Memangnya aku berarti lu. emangnya kamu tahu memangnya
Tapi lu, Memangnya kamu tahu manuknya bagi di mana? Bagi. tapi lu, Emangnya aku tak, kamu tahu? tapi lu. Emangnya kamu tahu di mana? Emak. Jadi kak emak. Marimar, barusan aku habis daang di restoran. Kok seperti Kakara makan di restoran? Iya, tahu tidak? Barang datang saja, aku sudah disambut dengan kekesed yang sangat badag, yang bertuliskan welcome. Well, cuma itu artinya selamat datang. Tapi pas aku liwat, kekesednya tidak ngawangkong apa-apa. Sabrono, sejak kapan kekeset bisa nyungur? Itu hanya tulisan saja. Lalu makanan apa yang kau daang di sana? Aku tidak tahu yang kuhakan itu apa. Dununganku memesankan aku makanan yang terbuat dari lauk atah. Oh, yang kau daang itu namanya sushi. Oh, nama daangannya Susi. Iya. Berarti tadi dununganku salah pesan dong. Harusnya dia memesan Susan, bukan Susi. Kok Susan? Iya, kalau Susi kan ikannya atah. Mungkin kalau Susan ikannya asak. Kok ini ayah-ayah saja. Mana ada hakanan namanya Susan. Terus bagaimana rasanya sushi? Kau suka? Sepertinya aku kurang beki. Soalnya pas digigit agak lanyet-lanyet begitu. Ngomong-ngomong, dununganmu tidak karoroncodan mentilaktir pegawainya di restoran Jepang. Ya tidak lah, yang boga resto kan uaterenya. Oh, meja saja kalau gitu. Lalu apa itu yang kau gubug? Oh ini, kejo goreng. Bukannya baru saja kau habis daang. Aku belum merasa wareg, karena yang kuhakan tadi lauk atah, bukannya kejo. Dibuang, sayang. Biji roti lu. Belaktir pegawainya. Berjaktir ke pegawainya. Belaktir. Itu kan ater. Mau ketaktir. Namanya nih mak traktir itu. Lalu kau apa yang digubung di restoran Jepang? Restoran Jepang. Melaktir. Namanya nih melaktir. Tadi doang bahasanya kaset ya. Kau ini hanya lelaki saja yang ada di dedelanmu. Tapi emang bener kaset sih. Ya kan? Badannya jangkung, bengetnya lucir seperti bujur orok. Belum lagi giginya yang karehol, membuat senyumannya semakin manis. Karehol, gingsul. Sama sajalah. Tapi mulutnya bau cubluk tahu. Mungkin dia lupa ngagosok kuntu. Mana ada orang lupa ngagosok kuntu. Terkecuali emang dasar orangnya itu botrok. Emang kau tahu dari mana kalau mulutnya bau cubluk? Pas pesen bakso tadi, dia kan ngawangkong. Otomatis bau mulutnya itu terambe. Kira-kira dia cicing di mana ya? Ya di imah lah. Masa di Kanang Munding? Maksudku daerah Nasiri. Ya mana ku tahu, wau saja tidak. Kamu bogoh ya? Enggak. Tidak usah ngawadul. Dari raraimu saja sudah kaciri. Mau kenalan nggak? Ya udah, besok aku antar kamu ke sana. Sekalian traktir lagi aku makan bakso. Dibuang, sayang. Bengetnya lucir seperti bujur orok. Bengetnya lucir seperti bujur orok. Gitu. Batu. Enak aja bujur. Emangnya banget. Sebuat senyumnya semingkin. Membuat senyumnya semingkin manis. Mungkin Aduh. makin. Oh, semakin. Sebuat senyumnya semingkin. Sebuat senyumannya. Membuat. Oh. Berarti lu Sebuat minumnya. mesti mana, Cek?
Geus rapat jak ibu-ibu pengajian. Grup pengajian ge meuni kudu rapat. Kos anggota DPR wae. Jeung deui naon coba nu rek dibahas. Paling ge ngaromongkeun eta nya. Pak Ustad nu kamari morosot sarungna. Sembarangan. Tapi da aya ngomongkeun eta ge. Tadi teh ngabahas soal seragam. Heueuh. Zaman ayeuna mah ibu-ibu pengajian ge bajuna kudu sarua, kudu seragam. Geus kawas pemain bola we. Nya kudu atuh. Permisi diundang ka Mamah Dede. Nama tak naon lamun misalkan teu make baju nu sarua. Da meureun ngaji teh arek tolab ilmu, lain rek fashion show. Ece mah can paham. Emangna naon gitu? Salian tingeunah di deuleu, di make baju seragam mah anu ronghod jeung nu peto teh moal katempo. Aka sarua we jeung nu geulis. Ronghod mah ronghod we. Eta baju ocan yang halus. Ya alus atuh. Da tetuman make nu butut mah. Meulina di mana eta? Baju ieu Lin. Abi mah meulina di Davana Gallery. Ih, arah halusnya. Nya heuh atuh. Tong hilap meserna di Davana Gallery. Oce ge rek meuli angke. Engke iraha ieu teh. Lamun geus cair BLT. Wah, alhamdulillah ya. Panon poe hari ini begitu mencorong. Kenapa jemuranmu yang rawa itu tidak kau hiarkan? Ah, diamlah. Aku sedang sararangep. Jemuranmu itu dari kemarin tidak kau poe, Marimar. Kau tidak takut bajumu menjadi baru hapek? Ah, biarlah. Biarkan saja bajuku kapalang bararau. Memangnya kau itu kenapa, Marimar? Sudah beberapa hari ini aku mengalami hese modal. Biasanya itu penyebabnya dari makanan yang kau makan. Iya benar. Beberapa poe ke tukang, aku sempat makan jamu atah dan lumayan loba. Nah itu, karena dengan mengkonsumsi jambu atah yang berlebihan bisa menyebabkan wadukmu menjadi teas. Terus gimana dong? Coba deh, kamu minum obat pelancar modal. Tapi aku belum dahar. Ya makan dulu lah. Apa hesenya sih? Iya sih, kebetulan aku juga perih beteng. Tadi kau masak apa? Wanginya kok sampai melenghir ke rumahku. Oh, tadi aku buat sambal terasi. Kok bisa sampai sengit begitu? Ya iyalah. Soalnya terasi yang kupakai, terasi merah matang, Baito Serba Bandung. Tapi ada loh yang lebih praktis. Apa? Minta saja sama terasi darimu yang udah siap untuk dihakan. Bruh. Yaitu Reveng the Pet. Reveng the Pet. Merakun siapa? Atuh tuh bisa bahasa Inggris. Ya aja ratu. Bos pang belikan bedak yang orok cing. Bedak ker orok. Oh, ker orok. Naon ngaranna? Suson. Asen. Cek. Boga duit ti iste. Oh, wah, teboga. Taranan duit najaro kulkas. Maksudnya teh duit simpenan ece. Duit tendenan. Ah, dah sok diteurun ari duit mah. Tara digigiwing. Maksudnya teh duit anu teh dipake ece. Ari ngaranan duit mah pasti wae dipake. Moal aya duit anu teh dipake. Kecuali duitna geus teu laku. Si ece mah ngomong wae kitu teh hayang mere nginjem duit. Syukur wae ari ngarti mah. Saha itu lalaki menek kasep. Ning ari kanu kasep masih kene katempo. Masih kene awas. Ari kana aksara Quran geus teu katempo, mun sok hararese diajak tadarusan oge. Aslina eueuh mah geus teu pati awas kana aksara Quran mah. Ngaji ge jadi balelo adi teu ketempo mah. Era we atuh ngajarkeun we teh belul ngaji. Atunya make keler we naon hesena. Pan nyaho boga irung lemunuu. Jadi sok tara nyangreud. Ari make kacapanon teh. Oh, berarti ece mah kudu make ieu. Quran anu tulisanna Nagara Rede. Eta memang aya. Nya aya atuh. Tah, nu kieu Qur'anna. Ini adalah Al-Qur'an Lansia Al-Mahira. Nu kieu Al-Qur'an mah. Ayeuna mah geus eueuh alesan deui. Ece kudu milu tadarusan. Da iraha kitu tadarusana. Engke sore. Mal bisa engke sore mah. Ece mah geus moal bisa deui wae. Teh ka mana kitu? Rek neangan simut jeung Siliminho. Dibuang sayang. Hiji 2 kilo. Naku naon atuh bet jiga. Dah. Hiji 2 kilo. Naku naon atuh bet bisa putus. Dah.
Hiji dua tilu. Naku naon atuh bet bisa. Dadah. Hiji dua tilu. Naku naon atuh bet maka bisa putus. Putus. Hiji dua tilu. Naku naon atuh bet maka bisa putus. Bet bread prot. Hiji dua tilu. Nah sagala bisa ikut campur Gede, eta. gede. Hiji dua tilu. Lalaki sigang sok. Sama tasi. Dibuang sayang. Dua tilu. Tidak, memang kenapa? Tilu. Agar aku si gambar roti. Tilu. Agar aku si gambar. Tilu. Mungkin aku keterlalu kadigera. Hah? Atasi matasi. Nama. Wih mah. Hiji dua tilu. Aku ngefans sama banget sama. Hiji dua tilu. Aku ngefans banget sama dia. Takutnya kue rusak di perjalanan. Kue. Udah mirip belum ke tasi? Tilu. Sama tasi. Kemana cek? Nek ngarit. Ngarit naon? Yang ngarit jukut atuh. Yang ngarit bulu kelek. Maksudnya teh ngarit kernaon? Yang keriinguan atuh. Oh. Nah boganya inguan. Boga atuh mata ngarit oge. Ingu naon gitu aja. Ngingu doma genep. Naon doma? Bararaung. Ah, nya kena aya tuh. Daripada uco, nu diingu teh bekas dirawat. Lain diingu. Kumaha deui tuh dah hese ngalungit kena oge. Matak ge banget teh urus. Rek ngarit oge mah sagala dilipen cuma. Kena aya tuh. Parek sabari apa ya? Apel jeung saha? Jeung manor kebon. Mak, inget teh babaturan urang nu kamari ka dieu? Nu mana? Nu korongna dolo lain. Lain ih, eta mah si Iis atuh. Make baju biru, si Ayu. Oh, da kunaon kitu si Ayu? Bapaknya nyaleg si teh mak. Adenya bapaknya jadi caleg. Ah, mage baheula pernah bobogohan jeung caleg. Wah, bonya. Heeh, samemeh kawin ka bapak maneh. Ku mama sate didukung pisan harita. Sangkan menang. Unggal poe mama ngilu kampanye. Wah. Aya aturan ka undangan oge memakai kaos partai bak mah. Oh, eta teh. Heeh. Tapi menang tuh eta teh. Henteu. Tah teh sageus eleh teh. Teu lila mama putus jeung jelema eta teh. Nah, gitu mama. Ari teh menang mah putus nya. Heuh da kumaha deui atuh. Geus teu hayang mama bobogohana oge. Nah, Atuh da gelo. nah hawan aing ngahajat teh. Cari tanah we hajat gede, segala mewah. Ari da angeunana teu ngaradeuna. Heueuh nya. Sayur sop oge meuni cawerang. Teu karasa uyah-uyah acan. Katungtung nama rugi ngamplok 50.000 teh. Lamun dibelikeun makan sangu padang, menang 2 bungkus. Ucu masukan saeutik teh ngarasa rugi. Henteu dah. Maknya ieu teh. Emang ari euceum mere amplok sabaraha gitu? Mere amplop kosong. Cek, mau HP popoeannya sakedeung bisi hujan. Abi rek ka warung sakedeung. Heug. Tuh, asa aya ngisi heuh. Ngisi heula ah. Genah heuy. Keur naon eta? Abi nuju ka bangsat. Oh. Hah? Cek, ari popoean Abi kamarana? Eueuh, bieu anu ngabangsat. Hor ari euceuk. Kumaha sih kapu HP-an teh? Pan mi HP keun lagi bisi kahujanan, lain bisi kabangsatan. Mak, Naon? babaturan mah geus maruli baju. Ari urang iraha. Ah, man baju weh. Ganeng ah. Mak, iraha atuh mak.
Iraha atuh mak. Mak, iraha atuh mak. Mak, iraha atuh mak. Mak, Gusti nu agung, kalau ngisi oge. iraha atuh mak. Meni disusul-susul. Man hayo we, baju meni bawe. Tuh, coba temuan dalam lemari. Mana mak? Pada dalam lemari teh baju unggul. Udah tuh ya mah baju geus lila, lain baju anyar. Pada tadi baju anyar sia teh. Anyar nahaun? Oh, anyarnya bisa. Ah, gitu. Siapkan heula peralatan sekolah. Gampang kana ngablu. Heeh. Sakedong deui asup sekolah teh. Ari disiapkeun ti ayeuna mah genah. Engke moal riweuh. Ulangan hayo we kudu ku kolot. Kolot mah loba urusan. Heeh. Ari eta kertas naon? Cik dia ngelikan mak. Ah, lain naon mak ieu mah. Kertas ulangan kamari. Oh, dia mana ngelikan? Ari sia. Naon yuk? Kertas? Kertas. Ari sia di sekolah teh diajar atau ngablu? Mun teu balik pisan. Sing bener yeuh sakola teh. Kolot mah geus belaan kumaha? Sakolahkeun nu jadi anak. Heuda eta ge geus bener atuh. Ari bener mah sia. Ulangan ge mah ti kamu yang peutet nol. Udah teresep mak karena pelajaran matematika teh. Make sagala teresep. Ah teresep we. Soalnya urang mah jeleumana tara hitungan. Cuk, ari salaki euceun sok ka mana tara katempo? Salaki abi mah pan pelaut. 5 bulan sakali balikna oge. Matak tara katempo. Oh, pantas atuh ari kitu mah. Heeh. Lain aja ayeuna asa jadi randa we meureunnya ari salaki di penjara mah. Ah, itu biasa we. Pan ari ngaranan di penjara masuk lila ce. Ada mah lila salaki abdi mah. Isukan guys bijil. Nah, asa sakedeung. Asa kamari ditewakna teh. Ah, da moal lila di panjarana oge. Nah, emang kasus naon gitu? Maling. Maling naon? Maling duit rakyat. Ari nu gelo wajib puasa teh nya. Nya henteu atuh. Da puasa mah wajib sote keur nunggeus balik jeung berakal. Sedengkeun pan nu burung mah teu berakal. Lamun dina puasana oge teu sahari teh eling mah. Oh, gitu. Nya heueuh atuh. Emang kunaon gitu? Ah, henteu nanya we. Oh. Lain ce, abi teh ngasakan sayur itu loba, hayang teu? Nya hayang atuh. Oh, heueuh atuh ari hayang mah. Ke dianterannya lamun geus deukeut ka magrib. Atuh ayeuna we anterkeunana arah di dahar ke salaki abdi. Hor, nata puasanya. Ah, pamoal sah lain lamun puasa oge. Nah kumaha gitu? Pan teu eling salaki abdi mah. Ah, teu eling kumaha ieu teh? Eta we geus sataun bung gawe. Keur masih lengoh. Man kitu we hirup teh kiraha atuh nek kawin. Enggeus kawin. Asal sila kawin teh kiraha atuh nek buka budak. Geus boga budak. Eta budak sakit geus gede oge. Iraha atuh nek boga adik. Mak, nempoan headset teu? Ah teuing atuh. Di mana atunya? Piraku mah teu nempoan. Sok bagus ya mah nanyakeun barang teh ka Inung. Sugan we, kitu mah nempoan. Da eta sia mah sok lalur ani kenal barang teh. Hengah. Mah tuh mereka rengekeun musik. Ah sagala make headset atuh. Pas pejabat teh mah make headset. Emang pejabat sok make headset ya? Oh sok. Ah, piraku. Buktina aspirasi rakyat tara didenge.